di deketan geus sakitu ku situ ya geus bae nyana-nyana pemajikan atunya mah ngarang bae terus paling meureun aya hayang ceklak geus boga pemajikan gelis ku gelisna teu dipasrahkeun ka Gusti Allah asa menang sorangan boga pemajikan joreng anak-anak ka meungal poe teu disadarkeun ku urang ka Gusti Allah padahal mah geulis jeung jorekan pamere Allah jeung waris mah kapan geus aya tulisanana di Lauhil Mahfuz da meme urang lahir atuh geus bae lah geus pasrah ka Allah aing boga pemajikan sia cak batur sia teu geulis tapi aing ngajodoh ka sia kajen geus aing mah deuk dinikmati bae jeung disyukuri cak pamajikan ge geunaheun pan gitu kene pamajikan geulis dah geulis nang Allah aing nang Allah geus kumaha Allah bae geus kabeh sadar ngaranna anu kukula dicaritakeun teh dongeng Imam Syafi'i boga murid wah eta mah muridna pinter naga luar biasa nya kasepna pinter atuh mejeuna Imam Syafi'i boga murid kasep pinter mah jeung deui meureun di Mesir mah atuh lamun neangan nu jore eueuh ieu meureun aya di urang mun neangan nu kasep nu eueuh kasep pinter barang dikawinkeun ku maknanya hideungnya pendek tapi nama daek bae biasa bae nikah biasa begitu dibawa babaturan kadinya nanya babaturan sia teu salah deuleu naon eta pamajikan teh babatu sia loba omong atuh geus ti Allah na lain ti Allah na kitu aja nyaho pameh ti Allah atuh milih mantak naon sih kitu-kitu teh mah beuh aing mah ka beungeut sia katanjang sia jeung ka ilmu sia kunaon atuh haju kuari ngadekeman kos kitu anakan teh moal tah sih gara ge babaturan kitu bae salilana sagana tuh geus aya rahasiaan masalah ti Gusti Allah nyaho rahasia mah naho nya ngan kitu-kitu teh mah duit waktu ka beungeut si aing geus kasep pinter atuh mejeuna lah neuk ngawinkan ku kumaha ge aing siap mangeangankeun ih cek eta teh ieu kan menang ti kolot kan teu pernah anu ngajerumuskeun pasti dibalik ieu kaharep mungkin 10-20 tahun aya rahasia anu ku urang teu katebak sebab kolot aing kan kiai ceknya cuman kolot bangsa tukang karungonan cek kana teh. Sebenarnya kolot aing makan kiai cek kana teh. Jadi pasti tahu pada guys dia korohan segala aja tapi bener percaya ke kolot baik aja. Ai kitu onam ai tadina mah maksudna ku aing pangneangan teu kudu. Bener baik. Dijalankan kunyana imah tangga Masya Allah karim menang 10-20 tahun anakan kabeh lain kabeh loba anak biasa we meureun nya teu pernah neuleuh meureun ka beungeut malah atuh dibujeng enggalna bae meureun adakan biasa kumaha rahasiana setelah 20-30 tahun Masya Allah hese ditebak hiji nyana boga anak jadi kiai kabeh nomor kedua nyana ngarang puluhan jilid karangan-karangan kitabna puluhan jilid iyalah cek nyana horeng boga pamajikan teu bogoh teh aing bisa ngarang cacak-cacak aing boga pamajikan bogoh jasa meureun moal bisa ngarang aing ngadekeman pamajikan bae kulantaran aing teu bogoh ka pamajikan lah pamajikan kos kitu mending ngarang di deketan geus sakitu kos kitu ya geus bae nyana-nyana pamajikan atunya mah ngarang bae terus paling meureun aya hayang ceklak geus
eta rahasia begitu 25 tahun karanganana disebarkan babaturanana nu tadi teh datang deui ieu karangan ente ieu karangan ente Masya Allah luar biasa amat ente bisa ngarang kieu itu anak saya tuh nu jadi kiai anak kula Masya Allah ke rahasiana naon ieu nu matak bisa anak jadi kiai kabeh aja bisa ngarang sakieu hebatna naon rahasiana coba mun puasa mun tahajud lain kunaon teu bogoh aing ka pamajikan eta nu batak dibalik eta aya rahasiaan coba urang bogoh jasa ka pamajikan mapan ngome susu malu hulu teu boro-boro ngarang maca sholawat ge teu kaburu ya geus bari mah mun kawin ulah pati bogoh teuing lah tungtung nama urang bogoh henteu ka pamajikan ngarang henteu pan tak ieu keur carita rahasia dibalik tersep zohir orang di batin mah geus tertera bakal jadi wali Allah bakal jadi ulama anu karanganana dibaraca ku mancanagara Masya Allah karim kitulah Allah neuk ngaluhurkeun jelema neuk ngaluhurkeun seseorang kudu aya dibere kakurangan pada dirina nu nyana henteu ngarasa kurang bahkan bersyukur ka Gusti Allah teu bogoh ge ngana bersyukur wae geus ka Gusti urang apan amun boga pamajikan teu bogoh ngomong deui ka babaturan aing mah teu pamajikan pamere abah ieu aing kenangan deui tetep emang udah teu sapira hibah tah mah urang mah can keulik we ulah aya rahasia matak lamun urang teu pati nurut ka kolot osok aya bae mamala kumaha meureun eta mah ti dituna sebab kolot teu ngimplang kula boga babaturan dikawinkeun ku kolotna nyana teu bogoh tapi boga santri di Garut ya keur carita di Garut sateragan jeung kula bapana maot kulantaran bapana maot geus eueuh bapana pamajikanna ditolak jatuh mah pamere abah teu bogoh masalahna teu bogoh anakan tetep teu bogoh geus bae teu batu dipirak ieu ngaranna ge nyana kawin deui jeung nu nyana bogoh kawin deui jeung nu nyana bogoh pindah berarti nyana imah tanggana Masya Allah akhirna teu magahan ngaji teu boga santri kuari hirup keneh bahkan cicingna di Bandung sebab nu nuturkeun aya rahasia Allah di lain sambarangan tinggal dinikmati bae teu bogoh dia teu bogoh ge anakan bae bangun nya gitu sakedeung deui mangganing waktu ka hareup khook jasa ta eta tah kolot lain sambarangan ngadu-ngadukeun teh ieu keur carita aya rahasiahan mentak urang pasrahkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah naon ge coba lamun asal teu nurut bae ka kolot mah kana lagan komo kolotna bangsa ustad sa kiai pan pikiran lempeng nya mah kahayang abah masih kawin ka dinya bae emang kunaon gitu bah henteu abah mah piling ka dinya bae maksudna sugan abah boga pandangan naon nyana kan ka Golkar jadi sia lumayan kan ai kitu nambah henteu cek abah teh mah lain itu kan magahan ngaji aja sia atuh ka bawa pan kedek dipetakeun di mana ge sia bisa manfaat ya bah gitu pati bogoh ih abah ge ka masih kieu pati bogoh aju anakan siapa eta adalah nurut insyaallah loba pokoknya rahasia-rahasia kitu lobana lain lalagan aju nu menculak hayang sorangan eta kan kurang doa ti kolot lobana kurang manfaat urang papasrahan ka Gusti Allah walawistan walaina bi ali arabin wallahu a'lam